Nah Abah rek medar video nu enggalan deui beusi katagihan penasaran nonton video Abah. Tah ayeuna Abah aya di stasiun Rancaekek. 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 Ranca teh kamuna mah. Ranca aya loba ekek meureunana anu di lani mah Rancaekek. Ranca bari mah ranca teh ya ranca aya ranca teh nu loba cai kabungkul mah di dieu wah loba cai. Ayeuna mah geus jadi pemukiman mode Ararindah. Ararindah ngandan ayeuna mah manusia mah diakalan dijieun perumahan. Jieun perusahaan orang-orang asing ayeuna mah ada mah perumahan kreditkeun ka rakyat. Penghasilanana pake babayar ka bank. Wakam mah beunang naon atuh bisa diakalan ku manusia mah atuh. Ieu ranca oge anu baratna loba ekek. Ayeuna mah jadi perumahan mode Ararindah tinggalan. Ieu disebut aduh Abah batuk. Anu disebut Rancaekek teh ieu kamargi-wargi kadunungul ulah hilap. Rancaekek teh ieu katingali pisan eces. Jentre katingali. Geuningan jalan rel nage aya 4 ningali ari ngaran-ngaran di stasiunna masih da bakal pasang rokyung kareta nu sanesna beusi di Araradu pasti jalan ge sur. Ayeuna mah geus diakalan. Ayeuna datang kereta api cepat pasti telepon. Datang di kereta api KRD pasti aya hubungan tina telepon. Moal bikin ka di Araradu ayeuna tarik-tarik ting Sinakamang aya ngabejli ieu rel tapi ayeuna mah da geus sararanggih lah moal tilam relna ge ayeuna mah teu ku kayu deui. Kutonan ayeuna mah tinggalan. Kawargi-wargi tuh aduh calon penumpang anu bade ka luar Jawa sur tinggalan kali-kali tinggal puyang. Tinggal wargi-wargi calon penumpang teh mah nongkrong-nongkrong di stasiun lamun lain calon penumpang mah tingali sur. Perusahaan kereta api mah aya kereta api cepat, kereta api anu tapi di tujuan Surabaya, tujuan Madiun, tujuan Solo aya di mah komplit. Yang penting mah urang mah ongkosna murah, cepet. Aya KRD mah bagus. Kereta KRD mah murah tapi teu tiasa jarak jauh, paling Padararang Cicalengka, Padararang Cicalengka udah tapi ka Cicalengka sampai Cicalengka ulang lagi Padararang. Ini namana ieu mah turun unggah bus kota jauh dekat. Jauh dekat ieu mah. Jauh dekat. Urang mengadu awe ka Yang Maha Agung Raksa Yang Maha Kawasa. Urang mah minta dilindungi ku si sariding sarengkasa parikolas teh sing disalametkeun ulah aya bancang pakeuh margi kahirupan dina teh mangasa kudeung urang sadayana ge bakal model Abah di Cimekar bakal naon bakal dugi ka stasiun Cicalengka mah kahirupan urang oge ayeuna nuju hirup bakal urang ge bakal naon bakal nepi kana maot tansan waktuna geus nepi waktuna mah pasti nepi. Urang mah adewe niatan segala perkara we kumaha aktivitas urang barengan ku doa niatna ibadah amalu biniat jalma mah lamun teu diniatan mah sia-sia. Sagusin hubungan urang sadaya munajat tiap-tiap urang tos netepan salat 5 waktu teh urang rekeh saya mah masa da Allah mah apalun are kudu aku Arab, are kudu aku Sunda. Nu penting mah urang salatna anu 5 waktu pidamel. Ngan urang sudah dibarengan ikhtiar moal ngadak-hadak ya Allah ya Robbi turunkeun rezeki anu halalan thayyiban kangge bekal ibadah.